Kapiatur ka pamirsa wilujeng patepang deui di Jomantara tangtosna dina dengeti urang beris medar carita Sunda carita Wadul dina judul Hayang Sugih Miara Tuyul karya cipta Mang Egi Fajri di candaku Mang Egi Fajri. Ayeuna alhamdulillah urang parantos dugi ka 24 tanya parantos nepi ka anu 24 alhamdulillahnya kumaha pamirsa dina danget ieu Dararamang syukur alhamdulillah upami Daramang mah Mang oge sapara kanca di studio danget ieu sehat walafiat kukituna ka pamirsa anu kaleus nuju nonton ieu channel nuju ngadangukeun mangga subscribe saloba-lobana tangtosna channelna teh wek carita Sunda channel supados Mang tiasa mintonkeun deui carita-carita Sunda anu saterasna janten ka pamirsa anu parantos subscribe hatur nuhun sing pamugi urang sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Tong nyangkolong teuing kana waktos mangga urang ngamimitian. Brung Alah ningrum akang masuk tengenah rasa ya ieu kiwari geus poe Senen wancina ieu juragan emeh ka dieu rek kumahaan ieu urang geus kieu nya nah rek dikumahakeun deui akang jam memang meureun urang kudu narima kana kaayaan kudu narima kana kadar ya urang tumarima bae lah pasrah bae rek dikukumahagekeun we lah rek disiksik rek dikunyi ceuk paribasana rek dicacag rek diwalang-walang ge mangga ning rumah rela ngalepaskeun nyawa oge pikeun nebus hutang urang lamun ngingetkeun kalebah dinya nama ngen moga-moga mah urang manggih keajaiban lah urang leupas tina reget nya paling ge kitu araraya nu boga imah tah datang ningrum datang aya syukur bisi areueuh ayo ningrum urang panggihan ulah leleda nya hayu atuh syukur maraneh ari araya mah bisi eueuh kami mah bisi maraneh ting laleos ninggalkeun hutang ampun parah lun juragan kami ge moal kabur teu puguh-puguh jangaranna ge kami boga hutang piraku amat rek dikaburan syukur tapi kumaha kira-kira aya ieu jeung mayarna pe ieu lamun memang eueuh geus naon bae anu aya di imah maraneh anu sakirana jadi duit mah kadiekeun kami nek geura nambahan modal ieu kaleresan juragan dinten ieu kami can bisa nyumponan
Kana naon anu dipikir harap ku juragan. Jeung deui borahkeun oge teu aya. Ya memang kayaan kami seperti kieu. Boro-boro jeung mayar hutang. Keur sapopoe ge heureut meuning ge. Jeung deui naon anu diborahkeun. Aya ge saung tutug nu keur dieusi ku kami. Anu teu sapira hargana. Eta cenah bisi rek maksa bae mangga. Kami iwal ti masrahkeun saung tutug anu keur dicecingan ku kami. Sok hayang seuri kami mah. Keur naon kami ye nyokot saung tutug mararaneh anu geus reyod kieu. Kuduna ge ye saung model kieu mah lain ku jelema dieusina ge ku bebek, ku hayam, ku domba. Pantes. Nah, ari mararaneh gundam tak kumaha? Tong kitu atuh juragan. Ya memang kami mah kamampunangan sakieu-kieuna. Atuh tong disarwakeun jeung satu hewan. Ya keur diri kami mah syukur nuhun wae. Geus bisa nyicingan saung tutug reyod ge. Heueuh. Nu mantak mararaneh. Lamun teu bisa mayar poe ieu heug teu naon-naon ngeun aya syaratna. Aya syaratna juragan. Heueuh. Tapi mararaneh kudu daek. Punten juragan. Syaratna teh naon kira-kira? Heueuh, dengekeun ku maraneh ieu. Syaratna gampang, teu hese jeung teu ngahesekeun, asal daek narimana. Jeung ieu teh pitulung keur mararaneh, ngaringenkeun ka mararaneh. Oh, maksud juragan kumaha? Can ngartos. Ieu. Teu nanaon maraneh teu mayar hutang ka kami, ngeun kami nek neundeun kahadean deui. Neundeun kahadean? Maksud neundeun kahadean teh kumaha juragan? Juragan Mukri nya salaki kami neundeun kahadean deui ka mararaneh. Maneh teu nanaon teu mayar hutang bulan ieu. Tapi mararaneh diinjeuman deui. Pikeun modal mararaneh nyambung hirup. Kumaha? Oh, gitu juragan. Atur nuhun pisan juragan. Kana kasayanana, kana kajembaranana atur nuhun pisan atur nuhun. Nanging sementara ieu mah kami rek pikir-pikir heula juragan. Nah, ari maneh belegug-belegug teuing. Ieu moal manggih jelema anu hade-hate seperti kami mah. Dasar mah mararaneh boga hutang teu mayar. Diinjeuman deui moal manggih di mamana ge. Uluh gitu. Kumaha ninggrum? Kang, samemeh urang leuwih cakrub anu leuwih jero. Nya samemeh urang cakrub kanu leuwih jero. Mending dipertimbangkeun bae heula akang. Ulah gampang narima kitu bae. Moal akang oge. Moal.
Sok kumaha kami minta jawaban ya. Hatur nuhun pisan katampi karena kasayan juragan. Tapi dina samentau si ieu mah kami teu acan tiasa narima kan. Insya Allah upami parantos asaren mah ya rek kumaha deui pasti kami teu narima. Ya memang anu kahiji kami butuh modal. Anu kaduana susuganan lah. Tiasa nauran hutang-hutang anu kamari ku lantaran modal anu ayeuna anu baris dibikin ke kami ku juragan. Tapi kudu poe ieu maraneh narimana. Ulah doang si Ohim ieu belegu bodoh. Ditawaran ku kami kalah ditolak. Keur naon ulah diturutan si Ohim mah ieu. Jelema bodoh si eta mah. Mohon juragan, atur nuhun. Nanging kami rek mikir lah juragan, nyuhunkeun tempo we heulanan. Insya Allah lah, pastilah. Upami memang kami tos asak mikir, kami pasti dongkap deui ka rorompok juragan, baris nampi eta tamutan ti juragan. Teu naon-naon. Ditungguan ku kami. Nya mangga juragan. Geus kami mau lila-lila ieu. Oh mangga juragan, mangga. Kumaha geus kieu ye ningrum. Urang dibere kaleluasaan dina urusan hutang pihutang. Teu naon teu mayar, tapi urang kudu nginjem kumaha ieu? Kang, samemeh urang terjerumus Kang. Samemeh urang nambahan baluang. Mending dipikir-pikir heula anu lantip, anu asak. Ulah Kang, ulah sampai urang ngalaman anu kadua kalina. Ulah sampai, pokokna mah ulah sampai. Akang gak pikiran kadinya. Genteng lah. Rek kumaha ge nu penting nama urang ulah sampai lah nginjem duit deui kana rentenir. Nya Kang, geus cukup eta kahareupnakeun kumaha engke wewe lah urang. Oh nyari kitu mah. Jika akang rek kanu si Ohim heula kumaha tah? Nya Kang, anggur teangkeun we heula si Ohim. Ngobrol jeung si Ohim kumaha? Nya. Sing nu ada di imah nya akang rek kanu si Ohim heula. Ya moga-moga bae ijah ya. Urang aya pitulung ti Gusti Nu Maha Suci. Ku lewat cukang lantaran Abah Haji jeung Cepatur. Moga-moga wae ya. Karudet urang, kapusing urang. Tiasa kajait. Ya moga-moga wae Akang. Urang kudu aya keyakinan. Sing pamugi we urang dijauhkeun tina hal-hal anu sakirana ngajurumuskeun ka diri urang. Nya keun we nu geus mah geus urang jieun pangalaman bae. Ngeun ulah sampe di alaman deui kitu tah. Nya Akang. Geuning maneh aya ieu Him. Kang Dudung. Nah, teu kanyahoan ti anggalna Kang. Nyaho-nyaho jol be dihareupeun. Asa kureuwas. Heuleuk.
Kang Dudung. Puguh ge. Ngajak orang adieu ente gandeng-gandeng. Soalnya maraneh ditinggalina ku akang. Muni serius gitu tah. Nya Kang ngeunaan horeng anu diobrolkeun deh. Iwal ti kasusah jeung kasusah we eueuh nu lain. Nyalah ja urang mah memang jelema susah. Urang mah jelema balangsak. Jelema serba kekurangannya pasti. Anu dicacahkeun teh urang mah iwal ti kasusah jeung kasusah wae eueuh deui. Nya Kang, daripada urang ngomongkeun batur. Kayak Kang. Nah, di mana tadina Kang? Ngajak ka dieu bogo. Ngajak yang manggihan maneh him. Akang teh tadi pan geus kadatangan ku Nyi Emeh. Ai ka dieu geus aya. Aya tadi Kang. Pan memeh kanu akang ka dieu heula manehna teh datangna. Oh gitu. Lain Kang. Kumaha eta tawaran ti Juragan Emeh, akang narima? Ari maneh kumaha? Henteu Sarua akang ge cukup lah geus sakali bae urang. Geus urang geus ngalaman mah geus ngan ulah di halaman deui. Ripuh. Im urang barang injem kana rentenir mah ripuh. Sarua jeung bae urang maehan maneh. Nya Kang, ngeunkeun we lah heula eta mah urang alihkeun bae heula urang pembicaraan saeutik mah. Ngeun ieu ge masih keneh pakuat kai tentang perjalanan hirup urang Kang. Naon eta kira-kirana? Ieu Kang, kan basa Juragan Emeh ka dieu nya seperti naon anu kaalaman ku akang meureun tadi. Terus Manehna kanu akang ya ohim dongkap lah kanu Abah Haji. Maksudna teh ya ngobrolkeun kahirupan urang anu memang keur di alaman ku urang gitu. Kanu Abah Haji. Ya datang kanu Abah Haji teh maksud mana rek naon him? Ya teh jaba iwal ti mun istilah cek batur teh mah curhat Kang. Ya saeutik-eutikeun urang sugan meunang luang. Sugan aya pijalaneun aya bolongan lah. Keur jalan kaluarna naon anu keur di alaman ku urang. Hade, aya hadena maneh aya hadena. Terus serang bae akang mah can kapikiran tak kalebadinya. Can kapikiran. Tapi syukur we maneh geus ngadatangan ka Abah Haji mah. Terus kumaha tah? Ya alhamdulillah Kang. Meureun kersanding anu maha kawasa saenggeusna ngobrol jeung Abah Haji jeung Cepatur, alhamdulillah dina hate ohim aya rasa tenang, aya rasa regreg jeung tentrem nu aya. Sanajan bae encan buntas ge tapi tos aya pijalaneun Kang. Tah, moga-moga bae ya jalan kaluarna keur urang ieu. Sangkan urang ulah di buntutan ku karwed jeung kapusing bae. Terus terang akang mah asa dituruban pariuk di dunia ieu. Nya Kang, sarua
sarua ohim ge kitu. Lamun dipikir-pikir memantak. Ya, terus aya obrolan-obrolan kumaha ti Abah Haji. Aya pituah kumaha ti Abah Haji. Sok. Kieu Kang. Abah Haji sareng Cepatur cenah rek silaturahmi kanu Juragan Mukri. Nya di sisi lain meureunna nek ngobrolkeun tentang urang teh ya. Sugan bae manehna bisa ngaluluhkeun hate Juragan Mukri sahenteu-henteuna aya dina karingenan lah kana urang teu aya tekanan teuing Kang. Amin, moga-moga bae nya. Eta anu dipepentage ku urang lah. Nya Kang. Jeung deui Kang ceuk Juragan maksudna teh ceuk Abah Haji eta Juragan Mukri lamun nginjeuman deui duit wayahna cenah ulah ditarima. Geus mararaneh meuning keneh jauhan kana urusan hutang pihutang kana rentenir mah. Nah eueuh deui cara lain cenah kitu pan ceuk Abah Haji. Nyalah. Akang ge moal cukup lah. Keur sakalieun bae lah moal ngalaman anu kadua kalina. Moga-moga bae urang ulah sampai kagoda deui. Moga-moga bae Kang. Nah, haye si Emeh lila-lila teuing nagian hutangnya. Wayah ku hari tacan datang. Nahan ribung gitu ku babawaan bisi. Manehna meureun nyokotan parabotan anu sakirana berharga. Atanapi kumaha ieu? Alah. Si Emeh datang ya. Jika hendak ditanya koi. Nah, hanya balik lengoh, sugan bae meureun moal duit. Kumaha Emeh ngahasilkeun maneh nagian? Boro-boro ngahasilkeun Kang, ngaruwedkeun we nu aya. Ai kitu. Nah, habat kitunya. Terus kumaha maranehna? Ditawaran nginjem daekeun? Sama sekali teu aya nu daraekeun. Cenah rek mikir-mikir heula. Ngeun ku Emeh dibere tempo 2 poe, salambatna 3 poe. Oh gitu. Nya ari hate mah geus ngapagegel. Hayang nyarek kanan hayang mamarahan. Ngeun inget kana omongan Akang. Cenah ulah dimarahan. Henteu naon ku urang dibere waktu lah 2 poe atanapi 3 poe. Ngeun lamun maranehna geus datang kana wancinan teu bae, ya kapaksa oleh urang bertindak. Tungtut urang jaboga urang ieu. Nya Kang. Pajarna mah meureun urang teu payahnya, teu capek tanyar duit. Aya urang neureun kahadean malahan dilalaworakeun. Dasar manusia nu teu nyaho disyukur, teu nyaho dinuhun, teu nyaho kana pibagjaeun. Pinjeman dia malah teu daek. Ari si Nining kamana Kang ya teu ningali-ningali? Tadi ngadenge macenan dek
ka anu Abah Haji deui. Nek ngararaji deui cenah. Keur naon ta si Niningnya bet los-los kadinya. Lah eunteuing Kang. Nu penting nama urang regreg, urang senang, eta cenah si Nining hayang ngajikeun we ulah diomean. Geus urang bage enggeus. Ai pelebah dinya namakeun bae lah. Mengpengker budak manehna. Ngeun aya aneh akang mah emeh. Anu maksud aneh teh aneh kumaha? Naon anu pake ka aneh? Teu puguh-puguh ngomong aneh. Ka si Nining. Akang mah aneh. Saprak manehna wauh deukeut jeung keluarga Abah Haji. Emang eta budak lain dina aurana Parang samakin gelis, makin cahayaan, jeung makin andalemi deui. Atuh pelebah dinya nama Kang. Manehna nungtut dewasa, manehna geus bisa ngurus awak. Jeung nya deui kabedinakeun mah kakolot sopan, hade, ramah. Meureunnan geus nambah dewasa umur. Manehna geus nungtut ngarti, tapi keun we lah. Nu penting nama kahayang manehna, kahayang anak urang bisa kacumponan. Nu mantak naon, akang sampai jungkir balik nyiar pakaya, nyiar kebutuhan. Ya, keur nyenangkeun mararaneh, keur nyenangkeun anak pamajikan. Kang Mukri, maneh bisa bae ngomong kitu, nyenangkeun anak, nyenangkeun pamajikan, tapi di sisi lain nyiksa kana nu jadi pamajikan. Sabenerna mah ari hate leutik mah teu narima kukayaan seperti kieu, kasiksa kana diri aing nama. Keur manehna mah senang. Jeung di anggapan batur mah aing senang, padahal mah batin mah aing keur teu puguh. Emeh naon maneh kalah ngahuleng, naon anu dipikiran ieu? Henteu eta bae nya keur mikiran si Nining. Anak urang makin dewasa, makin bagus tingkah lakuna, makin gelis deui. Saeulah atuh bapana pan. Juraganmu kerikan bapana. Bisa bae ari akang. Lain Kang, bahasa kamari aya Pak RT ka dieu. Kumaha akang mere sumbangan, mere iuran pikeun ngabangun pondok pasantren. Pan di henteu-henteu ge Kang, anak urang pan belajar ngaji di dinya. Ari maneh nya kumaha akang bae pelebadinya nama. Atuh nek mere kumaha akang, teu merena oge kumaha akang. Sabab dipikir-pikir ku akang asa uhartian mikeunaan duit teu pupuguh bari jeung urang menang hese capek. Oh gitu Kang. Nya boga buku bogana
cek batur teh mah sugih lubak libuk harta, tapi ketika batur menta sumbangan hararese kena mere. Keur naon Kang Mukri, padahal mah berek baelah hiji ja anak didinya, kaduana atuh nek iraha nyeun kahadean ka tetangga. Ulah sok ulang-ulang gitu emeh. Naon maneh mah? Nya Kang lebar Kang dibikenan ke batur duit Kangnya menang hese capek. Akang geh gitu pikiran. Pamirsa kaum dangu sadaya, urang cekak pun ladugi ka dieu dina carita Sunda, carita Wadul Hayang Sugih miara tuyul dina bagian anu ka-24. Atur nuhun dina sagala pratosanana, nyuhunkeun dihapunten dina sagala kakuranganana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cag